ai hirup di Islam asli orang Pandeglang, tempatna para abuya, tempatna para ulama. Ai anak teu bisa ngalaudu acan, ai anak teu bisa adus acan, anak geus reuai lek di kumaha coba. Allah karim ulang isinkeun. Nah sabab kadang-kadang abuya ngaleuyah di urang, kiai ngaleuyah, santri ngaleuyah, tampolah mah anak teu becus baca Quran acan. Awas sing ade geus makana tina hikmahna urang ngarayakeun maulidan, awas sing ade muga-muga urang sadayana anak urangna daek di pasantren. Mudah-mudahan anak urangna kudu daek di pasantren. Nu leuwih harus anak urangna kudu di pasantren. Nu leuwih kencang anak urangna kudu di pasantren. Takbir. Mudah-mudahan di kampung Kadu Kepek muga-muga sing diseueurkeun